Assalamualaikum kasadayana. Abdi bade ngaberitakan tentang kasus tawuran di Kabupaten Cirebon. Siswa berinisial D maut dina tawuran antar siswa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Terus yang barang bukti bade dibawa ke Polsek Cirebon. Kumaha pamadegan anjeun ngeunaan kejadian tawuran ieu? Iya, tawuran teh mangrupa kebiasaan anu goreng anu teu kudu dilaksanakan ku murid. Bisa ngarusak akhlak jeung generasi bangsa. Saur anjeun ngeunaan ngaleungitkeun tawuran antar siswa. Kolot jeung guru kudu ngajurung murid-muridna ulang ngalawan. Sabab bahaya pisan bisa ngarusak akhlak jeung generasi bangsa. Di murid-murid sadayana tong sok tawuran, kudu bisa ngajaga diri, kudu pamikiran negatif. Atur nuhun tos ningali berita urang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.